Bismillahirrahmanirrahim. Wang neraskeun deui hanca ngalogat kitab Safinatun Najah. Faslun ari eta hiji pamisah antara nu atos sareng nu teu acan. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu asyaratun eta aya 10. Al-Islamu tegasna kahiji Islam, wa tamiju kadua hideng, wa niqau katilu bersih, anil haidi tina haid, wa nipasi jeung tina nipas. Wa amma sareng bersih tina perkara yamna'u nu matak halangan ieu ma usulamai kana tepina cai, ila basyarati kana kulit. Wa layakuna jeung yen ulah kabuktosan ala udwin eta kana anggahota naon ma perkara yugoyiru anu matak karobahkeun ieu ma ama kana cai. Wal ilmu sareng kudunya bipardiati kana parduna wudu. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min furudihi tina pirang-pirang parduna wudu. Sunatan kana ditekadkeun sunat. Wa ma'u tahuru sareng caina nu suci tur nyucikeun, waduhul waqti sareng manjing waktu. Wa mualatu jeung tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun jami nu langgeng hadasna babari batal wudu. Oke, diteraskeun kana paslun nawaqidul wudu'i wallahu a'lam bishawab.